Anda ya gas, kita tegawe tapi dibayar. Di zaman si Copid mah boroka anu teu gawe, anu gawe ge kalaparan. Anu genah mah PNS gas, hirupna terjamin, hari gawe di imah, bisa elek jeung budakna. Bari seserian jeung pamajikana, teu siga tukang kopi jeung bubur, leweh we budakna da di imah can kabeuli beas. Berarti kau ulah jadi PNS. Kunaon atuh ulah jadi PNS? Pan kau mah anak teu boga, pamajikan eueuh, arek elek jeung saha? Jeung ucing. Bener oge. Mun kitu mah demen arek neangan rujak bebek heula ah. Mentanya gas. Gae rujakna keur demen, bebekna keur maneh. Gaya mau jadi mentana. Lumayan gas, piara bebekna. Mung rujit.